Wilujeng siang ayeuna sareng rekan nuju bersih deui di dalam Cipancur. Saparantosna dibuka beuki katingali batu-batu tersusun anu mungkin salah sauyos petilasan padumukan kapungkur Adipati Panaikan atanapi Bujang Moko anu kantos menurut sejarahna aya mukim di dieu. Ieu salah sawiosna batu anu kapendak saparantosna dibuka di bersihan sapertos biasa batu-batu masih seueur anu tersusun. Salah sausnya dugi kapalih ditu batu teh teras kalebakna teh upami ieu disebatna dalam Cipancur memang aya sumur atanapi balong anu mancur kapungkurna curang di explorer heula geura. Ngali batu-batu tersusun tak maju dilereskeun kurekan ieu dugi kahandap batuna tersusun janten mungkin kapungkurna tilas kanggo bade bebersih atanapi nyandak cai wudu kanggo ngalaksanakeun satu acan tepan tuh. Ieu batu-batuna salah sawiosna anu aya di Cipancur tuh saparantosna dibersihan mah katingali beuki katingali tuh. Ieu tadina cai solokan anu ngolocor ka balong Cipancur kupingkeun suara caina aduh mani asri pisan. Tangkal ampel aya caina aduh aslinya di teras di palih dieu teh aya sumurna tuh aya deui batu palih ditu. Ieu caina teh ngolocor ka dieu teras palih kulon cukangna sieun rusak teu acan dibuka teh acan dibersihan ka dituna. Insyaallah salit-salit engke mulai kabuka anu tinangtos kaparendak deui tilas padumukan anu ngajantenkeun sasakalana kantos aya anu singgah di dieu. Tingali ieu batu deui wae tah. Teras ieu batu ieu sumur-sumurna kapalih dieu tuh. Upami diuninga ieu susunan batu sapertos pisan tilas ngalangkung atanapi mapah sampean saalit bisa alit tuh. Masih batu di dieu batu. Ieu mah awi hideung. Eta awi gombong. Teras aya tangkal caruluk atanapi nangka kawung tangkal zaman baheula tangtosna.
iya upami dibersihan yakin jero. Isukan disambung deh guys.